Mahnya urusan teh ieu Nyao orang aing kalah lieur lah aing naon. sugan aing nek ieu eta teh nek tembus. Heeh. Nyok kieu mah aing mau hutang injem. Ya, Aing anu geus geus lieur banget ieu urusan teh dekeun lancar-lancar ieu dah. aing bingung jadi ngagali duit anu geus kapake kudu kumaha urang coba ayeuna. Aing kuat era ku mitoha aing kuat minjem ka mitoha ieu teh. Aing sarua aing di pamajikan aing ku aing dipake deui pijet nyahueun ieu deui jelemana. Nah amun nyahueun teh mana teh aing meureun digebugan sapu injem. Kalau dong ngebul hujan barar lok itu rekamana budaknya terus ngebara ringung coba orang tanya kamarana sih ya Ieu nang diduitkeun aing ieu. diduitin kamana panas-panas kieu Pan eta kebelah hareup tah aya ieu duitkeun. Bukan we atuh. Ceuk naon tuh? aing keur bebersih ieu Bu bersih wae. Bersih. Menang ieu bersih mah. usum halodo mah marbul hari hujan ke bararecek itu ngopi heula ke mah aing yuk Gampang lah ya. ya Hareup lain nya. ya tuh panas si anjing Pan sia tadi ngejak ngopi lain. Ih, aing mah. si iraha etana juga aya di dinya aing nawaran bohong aing beneran ieu goblok Atuh aya nawaran sok anu jelema lieur. Sorangan aya jelema lieur meureun. Ditawaran kitu teh langsung berebet. oh gitunya aduh jadi perlu naon ieu teh Tah si awan lieur. Aing cuma minjem duit cepet mah. Bukan. wah cepet mah euy Ai baru itu bukan. ya amun gocap mah aya sugan tadi pulangan aya maksudnya hari wasan wae Ieu mah mahi sakit oge gitu. Maksudnya kieu aja mun cepet eueuh, aja teh gocap ge. Berarti kan aing ngejemna cepet ka sia ye. heeh Pentingna gocap heula. Bisa jadi boga hutang aing gocap. Mam gitu. Yo kajen emang gocap. Orang enak lagi gocap. Kajen lah gocap heula. Kan berarti sih jadi boga hutang ka aing teh gocap deui. Urang nek ngejemna cepet, urang si awan. Dia kan si ayeuna gocap. Dia meureun ke si boga hutang gocap deui gitu. Oh. Atuh Atuh. ayeuna mah nu gocap mah bere keneh heula ka si awan. Oke, orang coba tanya. Heeh, sok. Gitu bener. Tuh aya gocap-gocap nah. Ya yang boga duit sakikieuna tah. Lagi segitu lagi, berarti kan nu gocap kira kira-kira. Paling isukan lah. Suka. Jam berapa kira-kira saya urang ka deui, Pak. Kita awa ya dian lah. Soalnya kan ayeuna sore ya orang rek nagih ka budak ya. Dan we cair kayak mun cair mah isukan ge aya meureun. Heeh, benar. Ulah juga eta usaha nu gocap. Insyaallah. Jadi kan ayeuna meureun di dinya boga utang gocap. Urang minjemna teh cepet, mun kudu aya cepet teh nya. Heeh. Nah, di dinya bogana gocap. Berarti boga hutang gocap. Urang. Heeh. Berarti nu gocap mah kurang dibawanya ya. Ya bawa wae duit mah. Tinggal gocap deui berarti isukan ya. Kedatang we kieu nya. Siap. Hari itu kurang reuih nya. Ayo nama itu ya. Siap tuh. Nuhun nya. Sing manfaat duit nya. Siap. Jadi aing anu kos nu boga utang. Satana aing tibang nginjeumkeun. Aya nyaho ke itu kan budak teh kumaha ka aing. Mun kira-kira ngahajaran mah ku aing sarempongan make pacul nu tadi ku aing. Mana duit tadi? Iya, udah mulai. Iya. Nah, ini urang boga modal ieu gocap ieu. Berarti disi mah udah keneh gocap deui. Teu isukan urang ieu nanti urang tagih deui ka manehna. Manehna mah urang lieur-lieur we. Teuing. Cepat we duitna. Orang ayeuna orang ka mana ya ayeuna? Urang aya masih itu di Ucum. Ngopi deui teu. Urang ngopi. Coba nya meuli udud heuh. Eta Meunang sabungkuskeun mah. Meunang. Jeung kopi pahit 2. eta. Bisa enak orang mangkat tuh kan. Ayo.
boga duit teh sia. Oh, aing. Aing seru aja bae ngopi dah. Iya nih. Si gua kan orang boga lagi 50 deui. Heeh, bener. Lagi enak ai mana? Uang gitu. Lah ayo mana di mananya? Ya, sampai bagi sampai gimana yuk? Ayo siap. Yuk. Lu ngomongnya kamari mana nih nek nagih, cenah berarti ana boga duit. Udah mana lagi nang menang ya? Heeh. Ya, aya nanti gocap oge. Ya ya aing hutang mah kudu ditagih naon oge. Aduh, panas kieu deh dah. Lagi tedekeun menang itu. Mereka pinjam mereka datang. Itu gini bilang lagi datang, dia omongkan 4 waktu imah. Denghangnya horek kumaha aja kata budak. Tuh, aya bener tuh budakna. Ayo sampai gitu. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Kumaha ceger? Aduh. Paranas kieu nya cuacana. Terusum iya enak cuaca teh eta. Ada mah ingin heula nya. Sok. Tawaran ge. Sok. Aduh, tamu teh ah. Ih ulah saeutik teuing cenah loba. Maksudna kumaha ieu teh? Lain tujuan urang ka dieu teh jeung si Awan teh meureunnan harita teh aya sangkut paut teh ya, model hutang teh hutang. Ono kamari teh ya? Heeh, inget kan meureun. Iya. Anu 100 garek dibayar gocap teh ya. Nah, ayeuna meureun si Awan tebogan duit tah. Aku manehna ditagih coba kumaha. Kumaha kira-kira teh aya kan? Kamari tuh nagih ke budak teh meunang. Ini ari soal eta mah meureun si Awan soal nagih-nagih mah meureunan hayang itu campur. Pokona mah meureun janji ayeuna kudu aya ayeuna kan 50 teh. Wah, tuh kamari ayeuna mah. Kumaha tah Wan? Aku bingung gitu. Enak kieu lah boga naon di dinya. Kurang boga motor doang hiji. Jadi kurang pakai usaha ngojek apa orang teh. Apal ieu mah da di lain teganya. Kumaha mun motor ku si Awan heula dipake gitu tah. Orang usaha kumaha? Ya eta mah usahaan ke meureunnan. Orang mana nanyakeun duit kamari 50. Ieu mah teh bangsa ukur jadi jaminan. Kan ku si Aing minjem dan jadi aing mau boga hutang sih ya. Dan salah apa mana yang salah? Ih, lain kieu mang, maksudna kan lain ngambek-ngambek. Ieu pan-gambar teh meureun amang teh urang kan nginjem ka Mang ye 100.000. Jadi kan kamari teh amang teh karek bere duit teh ka urang teh 50, berarti amang boga hutang ka urang 50 deui meureun. Kudu ngajalurna naon gitu. Loba masang ngambek. Bener kitu teh kepala dingin wae. Jadi orang mah ayeuna teh ka dieu teh nanyakeun kakurangan kamari 50 kumaha gitu. Aduh, Mang. Ulah aduh eta mah da ieu mah urang secara kepala dingin wae ulah make emosi gitu. Kumaha tah kira-kira? Ayeuna mah kieu wae lah. Kan pinjem duit, kasih amang ieu ya. Ayo 50. Deker mayar hutang nu kamari kasih amang ieu. Pasti di dieu. Ini aya sebenarnya mau 50. Ya biar minjem atuh karunya lah. Itu urang ya. Biar minjem lah karunya. Daripada pieueun. Tah ya mah dibere nginjem tanya. Enak orang nginjem ka maneh. Banyak rumah hutang kasih ieu. Aya mah geus teboga hutangnya impas, Geus beres hutangnya nya. Memang geus nya urang reuy teh nya. Wah, tur nuhun nya. Keren nya. Yuk. Tadi manehna minjem duit ka urang 50. Jaker bayar hutang ka urang 50. Kumaha sih nya urusannya? Jadi urang nu boga hutang apa aya kumaha nya?
Nyaho liur nih. Mana kan bukan hutang ke orang di 50. Heeh. Minjem ke aing Heeh. 50. Hutang ke didinya. Heeh. Itu tuh mah urusan apa ya? Kita tetap berhutang mah nama jadi kene gitu. Nyaho lah liur. Nah, aing jadi tua gitu mah.